A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awalus sayri ilmun. Maka utawi awal lumaku maring usul ilallah iku ilmu. Suma amalun kari-kari amal, suma halun kari-kari hal, wa huwa azauku lan utawi hal iku azauku nyicipi. Suma surbu kari-kari ngombe, suma sakaru kari-kari were, sumal maqamu kari-kari maqam. Wa huwa asahu lan utawi maqam iku asahu iku asahu cager. Yuqalu lan ucapaken apa padalah walu mawahibu utawi pirang-pirang hal iku pirang-pirang pawewe. Wal maqamatu makasibulan utawi sakehe maqam iku pirang-pirang kang den usaha. Wa kasbuha lan utawi ngasab ing maqamat wa iku daya kasbu taqaddumul ahwali alaiha. Ku endinginaken pirang-pirang hal alaiha ing atase maqamat ka anha kaya satuhune maqamat iku nataijuha pirang-pirang natijahe ahwal. Wa kaunul ahwal mawai bayani dawi anane pirang-pirang hal iku pirang bawawa iku nejaya ke musonib badat taharuki pijal biha ing dalam sahusena narima usik ing dalam narike ahwal ka gharkil awaid ka kharkil awaid kaya ngabedah ing pirang-pirang adat wa huduri hal kizikri lan hadiri ing riungan zikir wasimai lan ngarungu ma tafarrugil batini semertane narima jungtrunge batin minal alaiki saking birang-birang alaqoh qad takunul ahwalu zulmaniyatan lan terkadang ana apa ahwal iku kang bangsa zulman kang bangsa peteng wa nafsaniyatan natawa kang bangsa nafsu aw syaitaniyatan natawa kang bangsa syaitan. Qala ahlul lahwi ngucap sapa ahli memengan qadi yatadzabuna teman-teman narima katarik ya ahlul lahwi kaya qata'una layla wan nahar maka juntrung ya ahlul lahwi ing dalam mengilang awan wakifina halakang kandeg gabeh pilahwi ing dalam memenganane ahlul lahwi gaibina anhum malai gaibina kang gaib kabeh anhum saking ahli lahwi. Wal ahwalur rabbaniyatu hiyallati tansawan zikrillah lan utawi ahwal kang bangsa pangeran iku utawi ahwal maku kang narima cukul yatlati saking zikiring Allah minal gulubi sal munawarati saking birang-birang ati kang den padangi wa ansima ima taharraka ilal hadrati lan saking ngarungu barang kang narima usik yama maring hadrah Gusti Allah wa qadan sawan sima ilahi lan terkadang dari macuku ya ahwal saking ngarungu ing memengan idza kana arifan tatkala waruh ya si wong idza kana tatkala ana ya wong iku kang waruh yusarrifu iku kang maripating Allah yusarrifuhu minal batil ilal haqqi kang molahaken ya si wong huing lahwi saking batil maring hak kama waqa alir rajulil ladzi sami'a kaya wa barang kang tuniba yang maka deong lanang kang ngarungu ya rajul alqaila ingkang ngucap ya gulu ngucap wa qail idzal ishruna min syaban walat tawasil syurbalaili kabil nahar
ولا تصى بأكده صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. Mulayan orang dek berangkat menuju wusul ilallah, dek jadi wali. Kualima babari jasa ngawalikeun jelema teh asal bisa hiber wali, padahal manuk ge bisa hiber jalain wali. Asal teu dahar bae ngadahar roti wali, ja Belanda ge ngadahar roti kafir. Asal teu dahar-dahar bae ngadahar kentang wali, jadi Korea mah di Jepang ngadaharna kentang, di Irak, di Iran. Wali mah lain kos kitu atuh. Kudu puguh heula perjalananana, teu babari jadi wali. Nu endek dijadikeun gunung ku Gusti Allah. Situasi jeung kondisi kumaha bae wali mah tenang bae, nu kasipatan kula khaufun alaihim walahum yahzanun. Saat mana bae hirupna tetap tenang bae wali mah nya nama bertahan mempertahankeun Al-Qur'anul Karim. Yalah waliullah atuh melalui pengujian-pengujian. Moal aya jelema jadi dokter Andes, jadi sarjana tanpa nyieun skripsi heula. Moal aya jelema boga ijazah SD lamun teu ujian heula. Moal aya jelema boga SK lamun teu diuji heula. Kitu keneh jadi wali kudu aya pengujian-pengujian heula melalui pengujian nafsu. Ngomong mah babari, nu jelas mah jadi wali mah kudu sepi tina opat, hiji nafsu, hiji makhluk, dua dunia, tilu nafsu, opat setan, sakitu bae tama. Adapun carana tergantung kumaha guruna. Berbagai-bagai torikoh nyieun metode. Qadiriyah jeung Naqsabandiyah lain deui, Qadiriyah wan Naqsabandiyah jeung nu sejen lain deui, Rifaiyah lain deui, Syadziliyah lain deui, Tijaniyah lain deui, Utsmaniyah lain deui, Satoriyah lain deui, berbagai torikoh ujung-ujung nama endek ngalengitkeun opat. Inti nama endek ngalengitkeun ulah cinta dunia, ulah cinta makhluk, ulah nafsu, ulah setan, sakitu. Mentek guruna kudu nu geus lempeng guru thariqah mah. Ulah ngaguru thariqah guruna masih keneh bobolokot kudunya tu komo muridna. Ulah guru thariqah ka guru bobolokot ku makhluk atuh kumaha muridna. Kitu keneh ku nafsu, kitu kuno ku setan. Jadi kudu geus bener-bener bersih. Cek omong sompral nama mun aya muridna di masyrik, guruna di maghrib, murid salah, guru nyahueun kana kasalahan murid. Lain badrak-badrak. Ieu mah guru torekat teh. Sia geus ngaguru torekat ban ka aing. Wari naon kagaan sia? Dagang. Dagang naon? Dagang mobil, showroom. Untung. Alhamdulillah. Sing inget atuh. Para yang guru sia. Mah budak teh inget ka guru aya boga kauntungan teh. Sing inget sia bisa kitu teh ti aing. Sia masuk haju kacang poho kacang Kang. Teu beres budak teh. Eta mah guru Bangkawarah tah mah ka situ. Guru bloon tah mah ka situ. Guru tarekat balain kitu. Sia kunaon ku ari pagawean dagang. Dagang naon? Ngawarung.
lah dagang majak gitu-gitu kene keur untungna paling meuli kendaraan meuli sawah geus mendingan cek mama mending eureun eta kadiekeun duitna leuwih parah tah bos itu mah leuwih parah tah mah oh nu bener nu mentek aya anti nah norekat mah lamun can jadi urang jadi kiai nyieun yayasan geus jauh teh batal tama kos kitu mah lantaran eta panyakit usul ilallah jadi pejabat batal ngagugulukeun batal mun can usul lamun geus usul bebas boro-boro nyen yayasan nyen lembaga jadi raja nage geus usul mah bahkan wajib jadi penyanyi masalah geus usul ilallah mah masalah jasa pokokna mah mun geus usul ilallah dina harti engke dibere posisi-posisi ku Gusti Allah tergantung dirina engke aya nu ngatur engke lantaran ieu nagara teh kudu diatur ku ahlina geus nu ngatur ngangon nu ngangon teh kudu nyaho kana nu diangon mun urang ruang lingkup jeung santri atuh kudu kitu ngangon ruang lingkup jeung masyarakat kitu atuh ruang lingkup saparaha pemerintah kos gitu jadi orang mun nyulusup ke dunia kawalian kadang-kadang orang kaget oh jadi gitu sarua jadi di jero nagara teh aya hiji parlemen aya raja aya patih aya gubernur aya bupati nah aya RT aya RT na biasa eta teh parlemen gaib ngaran jadi urang teh dibalik zohir aya batin dibalik pemerintahan zohir aya pemerintahan batin boh mun eueuh nu kararitu negara dunia di kumaha wah cek Amerika bohong teh mah ieu atuh geus bohong tinggal bohong sia mah sia bae aing mah aing jadi kos kitu tah nah ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ka alam mana dimensi mana teu kaharti sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah teh nyarita asakna bae baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah Abu Hasan As-Sadzili atawa Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni cek Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doang diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh turun kula biasa jadi wakil deui eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian kos kitu teh Imam Syaroni teh nah jeung imam-imam nu lain deui entek sing hade urang lamun keur di hiji tempat kade aya di dinya inohong tah nya mun urang ayeuna keur riwengan jeung tukang main cimplong boa eta bandarna wali sing hade cenah kieu atuh deuleu bae tarangna wali apa lain teh lirikanna naon hayang rada seetik bae urang kebelah jero seetik sehisan jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirajut Thalibin kumaha eta panjana gawe na ngagitar bae di kota Kediri jana ngagitar terus peting main gaple main remi wah indungna geus papala katakan nyarekanan banyanan seuri bae kolotna geus nyaci maki nyarekanan maksudna sia ulah kitu bae nyana seuri bae aju maenna menangan bae deui deres
mainna menang ngan apakah kumata geus menang teh duitna aya duit tuh dibawa ka imah teu aya harita main harita menang harita dibabagikeun harita kene seelehnya eleh sabar duit eleh sakitu tah dibere ku aing ditambahan seeleh sabar duit elehna sakitu tah dibere ku aing ditambahan 2 kali lipat Syekh Ihsan jempes teh kos kitu nyanyi engkenya namun teksnya deh saya Habib Rojak keur nyanyi tah eta keleng-leng eta nya teh hayang kawin deui teh mah lain amin moal aku ya Allah moal kaharti batur mencemooh wajib dicemooh urang tetep bae kajenting urang teu paham salah bae sebab urang mah di syariat menurut syariat salah bae sanajan nyana wali engke kumaha cenah mun nyana nyarekan wali mah moal nyarekan sebabnya nama ti tanggal lempeng jelema ketika ku urang dicarekan hatena seuri can pahameun kajeun geus moal tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali oh atuh anti wali mah kudu ngadoakeun goreng justru lu goreng ge didoakeun supaya bagus lamun aya jelema salah secara syariat kurang dicarekan nyana molototan ka urang lain wali mah moal seuri nya oh ya guys salah aja salah geus atuh dina hatena teu kapahaman berarti aing geus sakitu jadi ulah ye tolol sia-sia aing mah jadi wali tuh nyaho sia awas ya disumpahan we mah nya wali nyumpahan atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan negara kiai ge teu meunang nyumpah aduh teh budak nyaho alif ge ti aing kuari ngaleuwihan aing nincak hulu teh budak disapa sia ku aing kiai bloon teh mah mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun endahan disapa atuh deuk kumaha beresna manusia lain disapa kadeceng sia asana kos kitu teh teu pati bagus masih keneh nang tangan ka guru tenang salat urang tengah penting ngadu Agusti aya murid abdi besi sasar ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar sia mah yang dihormat siana nu bloon cak Allah teh ya tapi mah urusan aing sasar jeung henteu mah siana ulah ku nafsu dicarekan ku Allah guruna nu bloon ya atuh ulah sok kes eta hese da kos kitu teh hese urang masuk ke babari nyapa awas ya ku aing murid disapa sia cak muridna disapa deui sia ku aing guru main sapa-sapaan pan tah nu mentek lamun urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi urang bisa alpiah batur leuwih bisa cekcok nu bisa alpiah jeung nu bisa alpiah syariat mah kitu bae urang bisa jamul jawame lah jamul jawame aing ge betus leuwih ti kitu aing mah datang ka iraha ge kitu bae ngaji naon di itu tafsir aing ge becus jadi tafsir mah moal aya anggeus teh syariat mah emang kos kitu bae tapi ketika urang geus silulu ka jero lain eta nu ditingali jaya ilmu mah akur bae tapi kok lain deui mabruk amat eta ilmu aya naonan di jerona urang moal neuleuh ilmuna moal neuleuh jelemana neuleuh hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan tah jelema nu kos kitu teh eta geus moal dipasimasinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna sing ade geus teu bisa dipasinikeun tah kos kitu asal masinikeun aya nyana mah moal naon ngan nu masinikeun ringsak sebab nyanana keur jeung Allah bae geus moal dipasinikeun ilmu mah di mana ge atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui asal nu luhur deui langit luhur aya nu leuwih luhur deui pokona mah di atas langit aya langit deui langit kahiji aya langit kadua langit kadua aya langit katilu langit katilu langit kaopat langit katujuh aya sidratul muntaha ji dipasinikeun asal enggeus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun lain ilmu eta mah nu di deuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon etalah urang teh tadi titah silulup kadinya abeh tentrem kumaha tah maksud tentrem teh kieu boga duit urang 10 juta tentrem teu boga duit tah teu tentrem
itu biasa tahu kos gitu mah. Maksudnya orang mah supaya neule mobil orang akur bae. Ya emang orang tegablek ieu. Kuku bahagia biasa bae. Ih, itu biasa misah. Urang jeung dunia teh misah. Urang-urang dunia-dunia. Jeung makhluk misah. Urang-urang makhluk-makhluk tah supaya kitu. Geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'aluk makhluk teh. Tah kos kitu dititah teh abeh tentrem. Geus di imah bae teh betah. Betah di imah teh sebab teu aya ta'aluk lah. Geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh. Pamajikan cenah jore pandian. Pandian pandis ya yang daripada aing teh bisa nyandung. Mandi diroskam ku urang. So, semprot make baygon. Set. Beres ngedeng sia. Daripada nyandung teu bisa ngarasula urusan nu di imah. Kitu-kitu keneh. Kitu-kitu keneh. Iya mah ngahibur mah hayang nyandung teu bisa bae.